budak teh. Anu kieu geuningan. Tidak hujan gitu ya teh. Lila kieu pajawe ka imah ieu teh. Tungguan Gusti Abah teh. Ngami ieu teh duh. Imah kopi we ah. Waalaikumsalam. Mana wae atuh? Damang. Si Amang kamarana ieu? Si Amang tanya ka dieu. Hujan juga nama teh ireuseun ieu teh. Hujan mah kieu raleur nya. Heeh, raleur. Kamana wae atuh? Aya we terus kuli lah. Karek pendak geuningan nya Amang. Matu wae sibuk gitu. Aduh, cuai geuningan di lembur teh. Lain ka kota tuh. Teu aya ka kota teh. Aing kumaha teh. Si Amang teh di daguan teh kamana nya? Oh, nilalami teh pajawe ka bumi teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tamu ya. Nuhun. Duh, punten. Damang mah ewok. Damang. Ieu saha? Ieu Mang Ewok ieu teh. Ieu sapi coli. Wios cari. Ayo punya tenang hati-hati aduh iya mati yang terjadi sing bener biung teh aduh kieu lah biasanya emang kan ngalopi itu teh ieu teh saha ieu teh Mang Ewok ieu teh oh Mang Ewok tos lami di dieu Mang Ewok teh nembean da oh nembe oh sok kana hujan ka dieu oh sok di mana Mang Ewok teh biasa we kuli oh kuli oh ka dieu teh aya naon Mang Ewok biasa we prayogi gitu prayogi naon Mang Ewok ieu teh hayang ka awewe cenah geus tos lami ieu teh boga we awewe oh gitu oh ceras tuh hoyongna kumaha tuh Mang Ewok teh bukan ieu na we gitu syarat gitu oh syarat cenah syarat naon kitu nya mah ayeuna oh syarat jimat oh jimat ka awewe oh iya mohon oh panginten kawas Mang Ucok deui meureun kawas Mang Ucok deui ieu teh ari Mang Ucok ka mana ieu Cacan Wi ieu teh Cacan dua poe di jam diam di kamari eta teh Mang Ewok abi teh Mang Ucok teh Mang Ucok kade ngan hasil ka dieu ka abi wartosan deui Amang tapi Cacan urang Cacan Uwi duka kumaha eta teh kumahanya kemananya duka hasil duka ante teh si Ucok teh tuh nianya kumahanya Mang Ewok tah Mang Ewok da meureun kumahanya Mang Ewoknya abi teh kadieu teh bade silaturahmi Amang ngan meureun ningal Mang Ewok oyong aya kaprayogian ka Mang Aep nya oh prayogi naon Mang di wartosan gitu kan ieu we ka bumi gitu oh ka bumi oh di wartosan ku Mang Aep aya hayang ka awewe mah ka bumi we teh Amang teh ku ieu ku Abah teh jimatna oh siap ada meureun kieu meureun Mang Ewok ke ningal reaksi itu mengenai Mang Ucok yang kami hasilnya bukan aya reaksina di kabaran deui ngan kadewe eta tuh syaratna ical kadewe sabaraha mangga icalna hargana kitu eta teh leuwih di 20 juta 20 juta kadewe nya Ucoknya Mang Ewoknya cok atuh wios di nya wios di campingnya apana nya sok tari rezeki ya itu muhun hujan wae teh diisuk ngarujitnya enggak berujit di hujan mah eta kopean diharapkeun besok aduh ditinggal Mang Ewok make kopean di gaya nah bisa kitu mau aya di dieu mah eta kunaon bisa kitu bisa nyeksol gitu tos nyengsol meureun bayeuna nyeksol teh meureun pikiran hayang kawin meureun nya heeh pantesan atuh karunya teh nya kumahanya meureun urang mah ngadoakeun we itu lah Mang Ewok dan mudah-mudahan nya heeh mudah-mudahan lah cing tereh Mang Ewok oge gitu didoakeun pisannya Mang Ewoknya juga teh aya gitu ya teh aya kumaha teh aya jimatna teh aya teh hiji-hijina tos canak cenah oh tos
dicanak Iku ucok gitu. oh nya kucok dicanaknya kamarinya Kamari pan di ieu bisa eta teh. Damut cenah. Ada karanda ucok teh. oh nya Hmm. oh nya ah minyak kemana nya si Duka eta teh pan di pasian modal. heeh Sareng jimat. heeh Duka ka mana si ucok teh? ah sukan kamu bodoh merenya si ucok mah nya Heeh, eta teh Ah. palau eta mah. Dia eta modalna sabaraha? Aya mah 10 juta leuwih mah teh. wah di pasian lagi modal 10 juta sok sieun kieu we Mang Aep Mang Ucok Mang Ewok sok sieun ical mana ayeuna tos 2 dinten Ya. teu uwi-uwi kumahanya Palau itu. orang laut Dukanya sabda eta teh. biasa beunanya Oh, biasa. adi tampi ieu Nya tapi bener. Jok atuh bade ka dieu teh bade naon bade ngobrol kumaha Nya atau ieu bade kieu we bade ieu nya syarat man Saran-saranna itu. sugan kade suganan oh gitu. nya kade da eta mah Mang Aep nya kamari teh di mana Mang Aep masih teh kamari teh Eta teh di oh Cianjur. Cianjur tuh Cianjur mah kade we nya kade ulah sampai ka Ical bima nitip ka Mang Ewok nya Ya ya. nitip bilih kumaha gitu soalna eta mah palaur gitu eta mah kewe Ulah ningali dianggap deui eta ulah dianggap deui kade Palau. tangan ke pangetan ke ninggal isuk paget we nya ninggal Mang Ucok gitu mun masih kene itu berarti mun Ical misalkeun teh barangna nya ke tinggal we reaksi gitu mah Dah, si Ucok datang Ucok. tah itu mun pangetannya Oh, Ucok. kumaha tuh ah kewe ka deui anjing gitu. Oke anjing ka diri di kabar deui. Dukan we si Ucok datang. nah Itu ya gitunya tuh Mang Aep-nya nya urang mah abinya Mang Edonnya ngadoakeun ka Mang Ewoknya sing hasil. hasil sing engal-engal Wah. nikahna nya mudah-mudahan mah gitu eta mah ada urang mah ikhtiar gitu kalau nagenya an ka hade oh ulah dipake mah teh ngaran teh teu bener Teu bener eta Ah, palau. pakai lagi. teu nya Ya. kumaha Mang ya kumaha Kok kenal Jawa? itu panginten Yang seri. Ka kami teh bade priok ini ka di itu. Mereka mah bade ka mana Usur-usur teh bade teh. usur-usur Eh, teh paling itu lah. oh kepali ditu teh kalebak teh ka mana Nah, eta ka oh kadean nyasar Wah, kade tuh. hanya kade nyasarnya Iya, teh gitu. Oh, nya. Mohon mangga tuh modal sing salamet di jalanan Mang Ewok. Kade. Mangga Ayo tuh. Ayo mangga. Mangga, Mangga. ayo. Mangga. Kade hati-hati jalan. Waalaikumsalam. Kan teuingnya Mang Ewok. Mang Ewok sebagai awewe bismillah. Sarwana sih si Ucok orangnya. Teh kekelamen teh jimat jeung modal. Ararane Alu ka meneangan. mana disengsol-sengsol eta Ya. kopea. Heeh. Ya badenan mata kitu ge jangan. Heeh, eta teh. Sendiri mata dibalik ieu make infeksi ge make kopea oge geuningan. Keun wae lah urang mah ngadoakankeun we nya Mang Aep nya. Jeung harasil we Hasil gitu. we nya. Jeung marenang di kawena Heeh, soleh. Amin amin mudah-mudahan. Nya atuh abi ge malami da aya kabujengan itu Mang Aep. Mungkin lah. Nya punten nawe gitu nya. Eh. Di abi ieu ngarepot tuh ngopi. Ngopinya ngarokok tuh nyana ka Mang Aep. Tenang Ngapunten nawe nya. Dihampunten ieu. Punten nawe. Mangga tuh Mang Aep bade diikat heula mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.